Selamat datang di Kampung Naga. Mari kita mengopi, memakai cangkir khas dari Kampung Naga nih, itu cangkir awi. Kopinya kopi tahun. Kita makan lagi bersama di suasana sungai. Mantap pemirsa. Bebatuan. Yang naon? Yang iya. Ini karining teh gitu nyala duka kumaha. Asal ayah soraan gitu tah. Udah sepertos nadine sana itu karining teh sae gitu tah. Ini karining teh asal di Sadawe gitu. Oke teh tiasa lah. Iya no yang mendingan. Persyaratan melapari jadi istilahna prat. Melapari kapungkur mah secara nanggulangi hama teh untuk ku sistem racun. Jadi ku suara-suara alam cenah gitu. Malih mah nguping di pirigan di baholotnya piriganana pami aya opat pirigan hiji piriganana suara raingna bancet gitu di sawah anu kadua pirigan rereogan nu katilu tutunggulan opat salat tongeret cenah teh malih ku abdi mah dilenyepan gitu pami ayeuna misalna naon eta karini sapertosna ayeuna pirigan suanten bancet gitu tah. Ayo nuju alit abdi teh nalika sempo meneng gitu pami nangis teh tong nangis wae cenah tak aya di sawah macen aya bancet ngalaguna rame cenah ngalagu rame teh cing aya bancet bisa ngalagu rame ku Ngalagu rame cing horeng disingkat eta teh ih bancet cenah ngalaguna rame cenah teh ayeuna sedengkeun bade dilanyepan ku abdi bedianya bancet di sadana itu dinadaratkan pami bancet setiap ayat cai anyar di sawah cai ngemeng tadina halodo gitu tuhur terus kacayan pasti bancet disada didinya gitu ayeuna tatanen oge tingawitan ayeuna melak pare dugi ka asak teh dugi ka dit panen teh tanpa cai mah moal janten gitu mah kan moal janten istilah nama ai masalah pirigan tutunggulan sareng rereogan mah eta mah ai zaman juragan cenah kapungkur mah pami ayeuna sumping juragan teh nyai sebat juragan teh panggeukeun bedieuna kepala desa bedituna panggeukeun camat bupati teh gitu teu aya deui keanehan selaku kanggo mapak eta juragan teh gitu nya ya ku suara-suara saayana di kampung satu tunggulan reogan dannya diuntupkan karena masalah pirigan karinding gitu saking ku hoyong-hoyong ngamumule budaya Sunda abdi teh dugi karinding teh meskipun ka kebon ka mana wae dicasana eta karing sadakeun we terus nya robahna suanten karinding teh geuning kumaha cik gerakan dina lebat tahang sapertosna jebat huruf antanawi huruf A, I, U, E jeung sajabana ka ditu tah gitu. Tanpa gerakan eta mah salancar we karing teh geuning. Iya.
Tah eta sadayana ge nada eta kumaha cik gerakan dilebet rahang gitu tanpa gerakan eta mah teh aya nada Itu ieu nya. Sedangkan mengucapkan huruf. nya huruf. Tapi napasnya berpengaruh, Pak. Napas berpengaruh. Pengaruhnya. Paling mah diolah ku abdi masalah karining teh nada karining teh aya 7-nya. Di pemiain sering diwawancara ku ti pihak TV bahan gitu RCTI terus Net TV teh sering diwawancara teh nu diuningakeun teh pamendak abdi we teh gitu. Nada pirigan karining teh nada pokona teh aya 7 gitu. Hiji nalika gerakan ngucapkeun i nya nu kadua a, nu katilu u, nu kaopat o, dan nu kalima narik napas, nu kagenep kaluarkeun napas, nu katilu suara perut teh dia upami dia mah suara dina patuangan teh nya. Napas panguan. Selesai nada dan nada i seperti kieu nada i mah pan pamilina rahang teh otomatis kecil alit gitu ngariut sakieu pa kinten-kinten tanya. Oh, ini Ngalutan i nya. I ras dibuka angkat salit a. Terus kaluhur u. Nu paling ageng o. Ya, terus narik napas, keluar napas. Suara patuangan. Seperti uninga dina surain apa mah ieu dan kieu. Nah, i terus a. Ras u. Ras o. Ras narik napas. Pami ayeuna getaran ieu pami berdiri ren disedot ka lebat seperti ieu. As keluar ke napas nu paling alit itu. Gitu. jadi di mulut nya. Di mulut keluar ke napas nu paling alit gitu nya tong ageng teuing. Asa nu katujuna sapertosana dina patuangan di kumahana diolahna teh. Dieuneuk-euneuk mun pesoreun seperti kieu. Tampang lupuna. Nah, Eta puncakna. Puncak eta. nah itu tadi variasi nya variasina teh sepros kaune nu mah itu terus kieu. Di perasina teh kaditna olahanana gitu. Nah, paling alhamdulillah ku aya nu ngembangkeun ge seni Sunda teh. Orang-orang Sado nya nya. Syukur alhamdulillah pisan. Ulah dugikeun ayeuna ala aya seni dengan ku urang di mulai ageng aya seni Sunda hampir punah Hampir punah. Salah lah ada grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah simpuring ayeuna aya di bumina Abah Ucup mohon ya nu pembuat pengrajin karining sareng tas naon namanya teh Kajo. tes koja gitu. Alhamdulillah ada di rompokna terus tabuh setengah genep diangkat tadi tabuh 5 langkung ayeuna terus setengah genep kanggo kasadayana hatur nuhun mangga diantos kasumpinganana di Kampung Naga sareng ameng karo rompok simpuring sadayana nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.